Kadege sih udah dianjuk. Anu haneut teh kan musim hujan yo. Aya nu haneut teh supaya aku sareng. Adi bere kompor mah teh atuh. Karek mantos gaji ai. Karek mantos anak ai bayaran sakola. Karek mantos telepon. Tuh, ampun teh itu masalah. Ampun sekali. Duh, ieu baru dak ieu anak buah ieu kemaran aboa ieu komanan digawean ieu ditah jaga sorangan mentang-mentang hujan teh ya kemana heula ieu ngeunaheun ngopi heula meureun nya ka warung Haji Kosim ieu. Aduh lah. Iya, dak hujan kieu, komandan ditugaskeun sorangan bae. Anak buah kamarana ieu. Aduh. Leuk ngeteh juga bukan 2.000 doang. Cukup ge moal duit ieu. Aduh aing. Malang jasa ieu nasib aing aduh. Aduh, kumaha ieu? Tumben ieu warung rehe amat nahanya. Heuh nya neng reher-reher teuing tumben ya ge budak. Biasana aya nu nongkrong. Kemarana teh nya. Kadege sih udah dianjuk. Duh, hujan ieu. Aing sorangan anu bae. Budakku kadarieu anu dua ieu. Aing. Teh. Ayang teh manis teh yeuh. Teh manis naon, Kang? Anu tiis apa anu panas? Anu haneut teh. Kan musim hujan yeuh. Aya nu haneut teh supaya haneut yeuh urang yeuh. Gitu teh. Ngerti meureun teh gitu. Oh, ngerti urang ge hayang nu haneut-haneut. Hayang nu haneutnya anya. Kayak urang bere kompor nu haneutnya. Ulah tuh teh. Engke urang meledug. Aku sareng. Adi bere kompor mah teh atuh. Ih, asi teh mah tega-tega teuing ka Aa. Ih, jadi sama Mang Apleng. Mang Apleng. Hoi. Hoi, di dia. Kenapa ini dia? Kenapa? Oh iya, ngahaneut ngenteh. Ka dieu. Dia. Ka dieu. Ya jadi. Ya tuh. Aduh. Yuk. Ya, teh aya. Atuh Tidak mohon ya teh. Ya, Teh manis jasa. Duh nya teh. Ih, nyoba recek ayo budak. Ngopi ya. Ayo, cager. Alhamdulillah awak mah cager, adu kantong mah bae cager urang lah. Sok curhat banget. Aduh. Coba tuan, butuh awas sini. Siapa? Ya terus sih, ampun aja. Atuh. Mesti ngopi doang. Ih, Atuh geura atuh mesen ka ditu. sih semua capek. Teh, aing kopi teh. Kopi naon, ah? Kopi hidung. Hidung. Teh panas. Iya tuh kabeh panas teh kopi hidung mah. Baru kemarin. Nyaho. Ya, kopi na. Tah, kopi tah. Teh nunya. Gedeng ya bayarnya ya. Teh kahade teh. Itu moal. Masuk ka hutang teh. Jeung mana? Ih, sia. Coba kebok baik komandan. Ih. Sok bukan buat ongkos main kelepak-kelepak bae. Masa masuk ka hutangan bae di warung. Aduh, gawe 2 bulan jadi gaji gitu. Tuh, naik. Aduh, sama lagi. Aisyah nyeng datang kayak assalamualaikum naon. Tadi enggak assalamualaikum. Teh, Gaji ente turun cah. boro-boro main bola nyeng. Aing Gaji ente geus turun can. nyeng, aing nanya kasihannya. Ieu gaji ieu, aing pemikiran gaji. Ieu geus 2 bulan urang ieu gawe keur digaji. Pan aing tadi ngomong gaji geus turun can. Oh, aneh ge paham. Aing pemikiran gaji ieu aing ieu. Siapa ngomong pikiran main bola? Astagfirullahaladzim. Anjing apelan ya, telepon mandan. Aing boro-boro ngasbon duit aing. Kan age pae. Sia mah pinjam duit ka aing nyahoan aing ngelieur kieu. Nelpon saha? Gedeng aing ngomong mandan lan, gedeng. Dan. Di mana Dan? Ya kumaha urusan gaji ya can turun Dan.
Lain aing keur di masih ule, ieu keur di masih ule. Kenapa udah tempat yang Si penting? ule mamaran bae ieu, gaji can Tanyakeun turun. gaji naon ke komandan. Kenapa nu lain? Iya aing keur nanyakeun gaji heulan. Mau siap lah. Geus bodoh. Hah? Di warung? Warung mana? Oh, Haji Kosimnya. Keur aing nyusul eta dan jeung ule. Yuk, waalaikumsalam. Sini main lah. Kenapa komandan nanyakeun gaji aja lah. Astagfirullah. Tadi aing karak mantos Kan gaji aing. Karak mantos Anak aing telepon. bayaran sekolah. Karak mantos telepon. Ayo kan emang lagi kosim tuh. Atuh hayu sih Ngopi-ngopi ngahutang orang di situ lah. Sudah katibu komandan di situ. Ho, aing tadi telepon ieu tah itu Haji Kosim. Ngerokok teh sia. Bea, keun ditu bae tuh. Menta tuh loba mah. Bea. Naon sih? Kasbon yang gojak nih ini. Justru aing geuning nakeun. Tian-tian gue ngeng. Ibu aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak dan. Sidik naon, kenyeng, nanyakeun aing gaji, aing bae ge lieur, kenyeng. Wayahna bedan. Liar. Duit tepokan, rapat tinggal sepatang ya. Majikan terus nanyakeun bae. Ngobrol cair, budeg. Dan di tempat aing emang. Geus, nama urang ka imah RT bareng-bareng, Aing geus nanyakeun lah. gaji. Basuhan kieu Oh. aing. Beli bakso. Nanyakeun gaji. Ini si RT be. Si RT, kaluar barudak bae di dieu. Itu kan moal. Kayak masih RT sih nyari beuteung kita gablok. Woi, ayo beli bakso. Jadi bola. Aing mah RT, masya Allah. Wah. Udah manis. Ayo ke mah RT. Kayak mah RT ayo. Eta anu komandan. Iya. Jangan dan. Oh, ayo, dari Mbak. Minta rokok, Kang. Rokok. Aduh, gangguan nih dia. Oh. Dan rokok dan. Los dengan lu. Betang kita kira. Beneran yuk. Hah? Hujanan nih urang. Ayo RT na ayo. Mereka tuh. Aduh. Assalamualaikum. Yuk, salam. Assalamualaikum. Salam. Jawab. Raka sih sama jawab Assalamualaikum. Jawab. Ibu eta membudaknya. Aing kadang-kadang ngeunang ngopi ke komandan duaan tah. Sekali samper ku si Is kayaknya yang si budeg. Coba nelfon si Is dudung yuk. Setik be. Halo, Udung. Di mana? Jeung saha bae? Oh, aja be ka dia tuh. Kena ngopi di dia bae. Di Kosim aja Kosim biasa. Yo, ditunggu siap. Oke. Yuk. Yo, nyeng, urang gereja kasih RT masalah gaji. Oh, kan tadi Oh, makana urang kompromikeun heula yeuh. Dan, dengekeun. Mendingan urang aja coba RT nanyakeun gaji. Iya. Nanyakeun gaji. RT. Aing kudu omongkeun ieu. kan ngomong ke komandan. Pemajikan Geus, bae geus, bae enak mah, ieu geus, pemajikan. Karuan ge. Di mana situ? Aji Kosim. Kurang berangkat bae. Berangkat. Eta budak turun ke Lampung. Yang ngelamun bae sia. Aing teu ngayakeun teh. Aya teh itu ge ngelamun ke korong. Salah itu. Hanya sih itu be. Gaskeun we lah. Itu kieudeun aja ke mana? Aji Kosim. Si Daniel nelpon. Di dieu kopi-kopi aja. Atuh berangkat dah. Ayo. Dan Geus sanggup aing lah ngopi kieu ari mah. Kapan eta budak teh gerombolan ieu? Coba cegel leumpang laudan je becek ieu. ah seolah amat jasa geus. Buka suku teh. Assalamualaikum. Salam. Sehat ya? Alhamdulillah. Duh. Ya. Ada naon eta? Hujan breu. Iya, aing habek. Mau coblak bae geus naik tuh. Yo, ge. Nah, Tumpuk. Pas kotak ngerem. Iya. Aing kumayukna, ieu. Kumaha be tembak ge sih. Tuh, coba sing bener ge. Saya sareng bae tadi. Sia make lepak-lepak bae ongko. Pokoke sareng bae di Diterakan aing. ngopi mah aing mah ya. Tadi aing si ieu komandan. Komandan. Oh, komandan. Woi. Kamar anak kieu ari? Ki RT. Woi, Yang kurang serangan. balik nya.
Kangen aing aslinya. Yang sok resep dak hujanan kieu. Hujan ah. Kamu rut imun nenek sih nya. Ibu aing masalah KTP kemari. Wis beres. Di rumah sih ya? Kemana teh? Pak RT biasa. Di rumah. Enggak ada ini. Den. Emang kemana sih kemana ini? Sama Pak RT. Tuh. Ih ampun teh itu masalah. Sekali di Langsung banget teh. Awas Aiki cara nama aing mending nyanyi ya. Doet kesini dong kekasihku minta duit. Anak buahku semuanya lagi butuh duit. Habis ke. Datang lagi. Kumaha ini ngomong nanti. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Kum, teh. Waalaikumsalam. Jawab apa teh? Non, Reng. Yo barudak yo anak buah. Teh sehat orang baik. Teh. Alhamdulillah sehat. Masalah gaji teh. Sehat. 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 Oke, berhubung nih waktunya udah malam, tengah malam. nyaho urang Insya Allah secepatnya Pak RT bakal ngurusin. Nah, geus kitu tah. Nya dengek kita. Pokoknya nggak nyampe 1 minggu cair. Jadi ya. Janji. Oh. Oke. Besok. Itu ganteng ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Besok teh. Besok. Besok. Kumaha bae kiran. Besoknya. Yain aja. Ya, oke Geus lah. cium tangan saya ke komandan, cium tangan. Gitu. Anak buahku semuanya lagi butuh duit. Ibu enggak tahu tolong pekawi. Mantep teh. Luar biasa. Gagal. Terus saya berarti langsung dari sana ya. Ya, terdatang. Hai guys, jangan lupa subscribe ke channel Helong TV.